Balik deh jeung sensei gadungan lain sensei asli ulah dipercaya. Dina episode ayeuna paribahasa Jepang. Dina episode ieu paribahasa Jepang nu rek dibahas nyaeta Minuga Hana. Naon hartina Minuga Hana teh? Minuga Hana hartina teh mun bahasa Sunda nama nu teu katingali sok leuwih endah eta. Kadangena halusnya tapi sebenarnya mah ieu rada nyentil oge. Paribasa ieu teh nyebutkeun nya ulah ningali pisan. Teu oge nyebutkeun imajinasi leuwih penting tibatan kenyataan teu. Ngan ngingetan nyaeta sawaktu urang teu nyaho sagalana, pikiran urang teh masih boga kene rohangan, masih kene aya naon ngaranna ruang kosong. Nah, di Jepang oge teu sagalana kudu dibuka, teu sagalana kudu dijelaskeun. Sababaraha hal teh cukup we disimpen dina jara. Sabab lamun geus kabongkar kabeh, geus dijelaskeun kabeh, katingali kabeh. Kadang nu leungit teh lain bohongna, tapi rasana. Lamun dina bahasa Sunda mah, dina rasa Sunda mah, ieu deukeut jeung naonnya? Ulah kaburu dibuka bisi leungit. Jadi ulah katempo sagalana. Bisi leungit cenah kaendahanana. Ieu teh lain kumaha nya. Ieu teh ngan saukur ngajaga rasa. Jadi kadang geuning sok aya nya urang sapopoe aya carita lamun dicaritakeun lengkap teh jadi biasa. Misal urang boga idola misalna saha misal Mick Jagger, panggih jeung Mick Jagger, wawuh jeung Mick Jagger teh jadi biasa. Mick Jagger teh siga jalma biasa geuning kolot. Jadi aya jalma nu dipinyaho teuing ge jadi wajar. Ya ieu hal anu teu salah, tapi nya eta teh pesonana jadi turun, kaendahanana anu aya di pikiran urang teh jadi leungit saeutik nama. Jadi anu disentil ku paribasa ieu teh dumutan sim kuring mah paribasa ieu teh nyentil ka hayang urang, ka hayang manusia anu hayang nyaho sagalana, hayang ngabongkar sagalana. Padahal teu sakabeh hal meunang manfaat lamun kabuka. Urang sok boga pikiran lamun kabongkar, lamun terang teh jadi ngarasa deukeut, tapi kadang teh jarak teh penting karena jarak teh nu ngajaga rasa hirup. Lamun sagalana jelas teh eueuh deui nu ditungguan, eueuh deui anu dipikahanca. Tapi kudu inget oge paribahasa Minuga Hana ieu lain ngajarkeun teu paduli, tapi ngajarkeun iraha kudu eureun ningali. Sabab aya kaendahan nu ngan bisa hirup lamun teu ditilikan teuing. Sakitu wae.